Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng sunanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Jalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kandongeng emang di mana we ayana mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarekeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra sepados teh nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha lajengna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Dewek mah geus sanggup neruskeun tarung si Jamros. Alah. Ayo. Bawa dewek sakancang ninggalkeun ieu patempatan euy. Jadi kudu kabur ya teh Kang. Nya palagug. Gancangan sia kurang ajar. Nya Kang nya siap. Regayang wae atuh awak Ragapati teh dipanggu dereg-deg dibawa lumbat ngejat ninggalkeun eta patempatan. Kalah lompatan jang tuh. Heuh, weueus ya. Kalah labur. Acan oge aduh hareupan jeung aing leuleuh. Si Utun si jago ledot. Cek Mang Utun bari hut het we pepeta sorangan kawasna bae bakat tinggu bunga na pemusuhna geus kalabur. Nanaonan ari mamang hut het sorangan. Musuhna ge geus kalabur. Arek ge tadi atuh Mang. Nya tadi mah Mang teh betah teuing lalajo jang. Sok padahal Mang teh hayang ngawarah si Jamros. Alah, tapi resep ngalajonan ujang yang hareupan ki Ragapati. Wek dor tah aki-aki teh ayeuna mah. Geus kalabur geus teu walak aya jang. Tapi naha hanteu diudag jang. Ih, keun bae Mang. Kapan eta si Ragapati teh geus teu walak aya. Urang teu meunang ngakaya jalma anu geus teu walak aya sok komo nepikeun ka nandasa. Urang kudu boga sifat nyatria. Nya jang. Lamun ninggang ka Mang mah moal rek dibere ampun jang. Ku Mang teh bakal disiksa we bakal diwarah. Sina karapokeun ngarah eureun jadi jalma jahat. Ih, ari kasadaran mah Mang teu bisa dipaksa. Urang meunang ngawarah ka jalma jahat. Tapi kudu aya batasana oge. Sasat ku cara dipaksa mah lain kasadaran. Engke datangna oge tina katerpaksaan. Ari ngaran kapaksa. Nya sifatna teh ukur samentara. Samet sieun. Geus Mang ayo ayeuna mah urang teruskeun di lampah. Cek si Jaka ngajakan deui neruskeun di lampahna. Basa duanana jongjon lempang ngaliwat ka urut ki Ragapati rubuh ngababengkang. Mang Utun anu kelempang teh bari tungkul laju dongko jika anu papanggihan ting manggih naon atuh. Nah manggih naon Mang? Alah ieu jang. Aya kongkorong yeuh. Leuh halus kieu yeuh. Wah ieu bogana si Ragapati yeuh ragrag. Cek Mang Utun bari nemongkeun kongkorong teteh lah. Mang Utun teh geus nimu kongkorong diurut rubuhna ki Ragapati.
Atuh ku si Jaka teh diirikan eta kongkorong teh. Sabada diirikan di tengah-tengah ku si Jaka. Si Jaka sagara teh mani ngajengok kaget lantaran kongkorong teh bet sarua persis cenah jeung kongkorong pamere ti Kang jeung Ratu Kidul teh. Anu cenah bakal nuduhkeun saha di mana indung bapana si Jaka sagara. Sakedapan mah kongkorong teh diirikan bari ngahulang. Kunaon Jang? Nah jadi ngalamun kieu teh. Nah ya nu aneh ya kongkorong teh. Ih, lain keur ngalamun uing mah mang. Tapi mikiran ieu kongkorong. Nah nya kitu ieu teh bogana Kiragapati. Nah bisa jadi Jang. Lantaran ieu kongkorong teh kapan katimuna diurut manehanana rubuh. Ngagoler di dieu Jang. Saha deui atuh lantaran tadi mah kapan basa kumbang di lalajoanan. Teu manggih naon Jang di dieu teh. Kek. Nah Ujang bet penasaran. Bangun hayang yakin karena segala rupana aja. Namun dia kongkorong teh bogana Kiragapati. Nya mang. Lantaran ieu kongkorong teh sarua pisan jeung anu uing mang. Kumaha Jang? Nya ieu kongkorong teh sarua sagala rupana jeung kongkorong anu dicekel ku uing. Tah ilikan ku mang ye. Kitu teh bari nemongkeun kongkorong anu kahalangan ku baju kampretna. Mang Utun teh atuh mani molok tetela bener cenah eta kongkorong teh sarua pisan. Taya bedana. Alah Jang, nyawe ieu sarua persis pisan ieu mah. Nah, pot bisa saruanya. Ieu kongkorong nu katimu ku mang jeung kongkorong anu dipake ku Ujang. Tah eta mang nu jadi kapanasaran uing teh. Lain ngan saukur saruana, tapi nah nya ieu kongkorong teh bogana Kiragapati. Atawa menang ti mana kumaha mimitina. Jadi kapemilik Kiragapati lamun nya seug mun lain kitu tah lain nu Kiragapati. Lantaran ieu kongkorong teh sanyana mah nu bakal nuduhkeun saha-sahana indung Bapak uing mang. Mang Utun beuki ngajengok atuh ngadengi kitu mah mani penasaran kumaha lalakona cenah. Laju wae tumanya deui anu leuwih jentrek. Barabat wae dicaritakeun ku si Jaka sagara kumaha mimitina kumaha lalakona anu leuwih jentrek. Mang Utun mani dari anaker ngabandungan pinuh pisan perhatian. Si Jaka sabada manehna teh nyaritakeun lalakona pok atuh mungkas caritaanana. Tah kitu mang lalakona mah. Jadi ieu kongkorong teh mangrupakeun pituduh anu bakal nuduhkeun saha indung Bapak uing. Saja Roni ngomong gitu teh ari hate nama tagiwur. Pikirana cucos kamana mendi. Lantaran sieun lamun nya cenah bapana teh tayalian ti Kiragapati anu boga eta kongkorong nganu ngahareti dirina teh anak kejal jahat. Alah janten kitu nya Jang. Lamun enya eta kongkorong teh mangrupa pituduh jeung lamun enya eta kongkorong teh bogana Kiragapati. Bisa jadi Ujang teh anakna Kiragapati Jang. Tapi keheula Jang. Acan pararuguh. Kudu ditaluntik, kudu ditanyakeun. Nya langsung ditanyakeun ka jenisna. Lantaran kapanan Kiragapati teh lain jalma bener, jalma jahat. Kangaranan bajo laut Jang, anu sok babadog, ngarampok, ngarampas harta banda batur. Bisa jadi eta kongkorong teh lain bogana manehna, tapi menang maok atau menang ngarampas. Ngadenge eta caritaan Mang Utun hate si Jaka sagara teh rada we tetegemeusan. Hanteu ratuk tutunggulan, ecing hanteu reuwas. Sok inggisnya cenah manehna teh anak jalma jahat, anakna Kiragapatikeun cenah dacan karuhan. Kudu ditaluntik atawa ditanyakeun langsung ka jenisna. Nya mang, dacan pararuguhnya. Leuwih hade urang tanyakeun we lah. Ayu mang. Ayeuna mah urang teangan Kiragapati, urang susul, sugan we atuh can kaburu jauh ye. Cek si Jaka laju ngajakan Mang Utun pikeun nyusul neneangan Kiragapati. Sedengkeun ari anu disusuana mah atawa anu diteteanganana duana teh keur lempang we kebat lumampah. Lain balik ka guha panyumputan si Sukmara tapi ieu mah kebat balik ka padumukan Kiragapati we. Jalana henteu ngaliwatan ka sisi lembur,
tapi milih kukurubutan ngaliwatan pileuweungan motong jalan ngarah gancang tepi. Ari pangna milih balik lantaran embung ari kudu jadi patalukan si Sukmara mah. Tapi hadege ngejatoe cenah ngajauhan, embung cenah aya sangkut pautna jeung si Sukmara. Pikeun ngahindar tina udagan si Sukmara lamun seug apaleun lamun maranehna teh geus baha. Leuwih hade oge cenah urang balayar we. Urang ngambah sagara sakumaha pagawean kira kapati anu jadi bajo laut. Si Jamros ke satuju malahan mah atohe nu aya. Teu kacaturikeun di jalana duana teh kiwari mah malahan geus tarapi we ka anu dituju. Nyalah Kang, leuwih hade ge kitu lah. Mending oge kuring oge milu ka Akang. Nya balayar. Lian ti leupas tina udagan si Sukmara. Kaduana teh hayang boga pangalaman we Kang. Nya alus ari kitu mah. Ku kitu na isukan mah urang indit we. Mending oge balayar bakal nyorang kasenangan daripada nya sia babado gerampok di darat. Alus keneh di laut deuleu euy. Di sagara loba harta banda anu leuwih berharga euy lian ti pamayang. Kapan sok loba kapal para sodagar. Eta para sodagar teh lain ukur bangsa urang wungkul, tapi loba bangsa deungeun. Jadi kitunya Kang. Alah, bakal jadi pengalaman we keur kuring mah Kang. Nya lamun kaharti keneh di sagara mah atau di laut. Mending ge di laut daripada di darat mah Kang. Nya deuleu. Kangaranan di laut mah jeung deui teu loba saengan euy. Iwal jalma anu mampu ciga dewek euy. Teu sagawayah jalma. Nya atuh Kang, lantaran ai hirup di laut teh atuh kapan kudu boga heula pangalaman. Jeung deui beda pisan kaayana jeung di darat. Kudu nyaho pisan kaayaan. Lamun selegoto mah meureun bisa cilaka paeh di lautnya Kang. Ya kitu pisan si Jamros. Geus ayeuna mah dewek teh arek reureuh buku ge capek lungsi yang hareupan si atah adol tah si Jaka Sagara. Teteh lah pangarti jeung pangabisana teh lain bantrak-bantrakan euy. Nya Kang lah keunah urusan si Jaka Sagara malah. Nu penting mah urang teh nguruskeun urusan urang we ayeuna mah. Nya hayu Kang. Kuku sarua kuring ge yeuh hayang reureuh lah. Duanana teh pating koloyong asup ka jero kamar rek ngadon reureuh lantaran karasa awakna teh capek. Tas rumampah anu sakitu jauhna. Urang caturkeun deui si Jaka Sagara jeung Mang Utun. Duanana teh leungiteun udagan lantaran kapanan si Jamros jeung Kiragapati teh kalaburna ka pileuweungan. Kasulitan dina nyusut tapak lacakna. Jeung deui betekuhan teu. Si Jaka Sagara jeung Mang Utun teh dipegat ku saurang jawara anu ngahadang ngahalangan jalan anu boga maksud pikeun nyangkalak si Jaka Sagara. Saha ieu teh? Jeung naon maksudna buat ngahadang-ngahalangan jalan? Begal maneh teh. Arik sia. Aing teu kerusuh ye keur lumampah. Ngaran ngurang Kuncoro. Ngurang lain begal. Tapi anu bakal nyangkalak maneh sia Joko Sukoro lantaran maneh teh geus boga dosa. Ngabegal kahormatan anakna denungan ngurang nyata Nyi Rom lah. Ih, uing mah teu rumasa. Wawu deui jeung kata Nyi Rom lah sagala rupa. Halik si halik. Ulah ngahalangan deuleu euy. Joko Segoro, maneh entong coba-coba ngeles, entong coba-coba ngangles. Sing kudu ngaku, maneh ayeuna bakal ditangkep, bakal dipasrahkeun ka dunungan. Kudu tanggung jawab. Nah, aing mah betekuhan teu teu itu teu ieu.
loba nu daratang menta tanggung jawab sagala rupa. Dengekeun he, Mas. Uing mah teu rumasa geus ngagadabah kahormatan. Saha tadi teh? Nyi Romlah. Tah eta pokona uing mah teu rumasa. Lamun maneh keukeuh henteu ngaku. Teu ngaku kana amal perbuatan, ngandung harti maneh teh kudu dipaksa. Lantaran bangsat mah kakarang ngaku lamun geus disiksa. Geazub maneh anu geus ngagedabah kahormatan Nyi Romlah. Kudu disiksa heula ngarah ngaku. Alik sia. Ieu batur kuring sejak sagara teh teu rumasa. Kerusuh yeuh. Keur di perjalanan yeuh. Ulah ngahalangan sia. Cicing maneh marmot entong pipilueun. Ieu urusan ngurang jeung si Joko Segara. Lamun henteu ke embung ngaku, embung tanggung jawab kepaksa. Ngurang bakal nindak, kudu disiksa, kudu dibawa. Gitu cenah cek eta Mas Kuncoro teh bubuhe atuh si Jaka Sagara ge keselen ningali anu ngahalangan jeung keukeuh. Kudu daek ngaku, kudu daek tanggung ngejawab. Antuk nama lantaran kesal si Jaka teh langsung mihlaan raja ngebutkeun dampaleunna wus. Aya kekuatan hawa tiis anu sumebar ngajojo awak Ki Kuncoro. Tapi Ki Kuncoro ge lain jago sakatiga marupakeun jago di tata roetan, jago anu lain jago ata-ata tuh. Basa aya hawa tiis anu sumebar ngajojo kana awakna gentak nyabut keris andalanna seret. Keris dicabut bari jeung diacungkeun. Tina tungtung keris teh aya kekuatan hawa panas anu sumebar pikeun ada hawa tiis tina dampaleungeun si Jaka Sagara. Antuk nama duka kekuatan hawa diadu geleger. Nimbulkeun suara anu ngajalagur haseup mulak. Si Jaka ge ngaranjuk kaget teh lagi ning cenah musuh anu ngahadangna teh lain jalma sambarangan. Ayo maju dae Jaka Segara. Kungurang pasti bakal dising harepan ma arek mundur sesiko, ma arek ngenjat setujang peas. Cek Mas Kuncoro kalah kanang tang. Si Jaka maneh nate ngebut gini dampaleunna wus aya kekuatan hawa tiis anu beuki kuat sumebar. Tapi Mas Kuncoro ge henteu cileureun. Maneh nate metakeun di keris pusakana. Wus aya kekuatan hawa panas. Atuh balu karena dua kekuatan tinggi diadu dewe gara-gara jalagur nimulkeun suara anu ngageleger bari haseup mula ke di mana-mana. Anu tarung jarak jauh teh acan aya tanda-tanda saha anu bakal unggul. Kukituna si Jaka Sagara nangtukeun sikapna kiwari mah arek tarung jarak deukeut we corelat gajeleng. Si Jaka ngacorat ngagajeleng pon kitu di Mas Kuncoro ge hanteu cicingeun. Bari keris teh rek dicorocoskeun. Rek ditocoskeun kana dada si Jaka Sagara. Si Jaka basa nempo tungtung keris anu nyorocos gentak menengakilekeun awakna pelos atuh keris nyamos pukurnakan tempat kosong. Si Jaka anu males narajang ngaheumbatekeun dampaleunna ngayuk pangbaraan arek ngahantem kana careha Mas Kuncoro. Tapi dikat Mas Kuncoro ge micieun beungeut pelos atuh samberan dampaleungeun si Jaka teh kusarua nyamosna. Jelang dua tengah rajeleng ka tukang beri mancuhkeun di tangtunganana. Rengkenek masang di curusna. Bari merhatikeun masing-masing para nebarkeun sima pangabaran. Si Joko Segara lain jelema sembarangan. Tapi keur ngurang jadi penasaran. Kitu cek rentes hate Mas Kuncoro kudu ngaku kana kahebatan si Jaka Sagara. Sedengkeun si Jaka Sagara ge manehna henteu bisa gagabah. Lantaran musuh nu dising hareupan teh cenah tingkat pangabisana lain handap-handap. Kukituna manehna teh kudu sagancangna mungkas lumakuna tarung. Kukituna si Jaka Sagara nangtukeun sikapna ngagabungkeun dua kekuatan ajian Lambak Sagara. Rek digabungkeun jeung kekuatan ajian warisan ti Kisariban anu ngaluarkeun hawa panas. Kiwari mah dampaleungeun kencakatuna teh geus nyidem dua kekuatan anu beda. Sabada ngarasa yakin karena kekuatanana sak gajeleng. Si Jaka Sagara teh miheulaan maju narajang.
Mas Kuncoro basa mirenge musuhna narajang mihlaan kentak manehna ge sajaka diri pikeun adah panarajang. Meme si Jaka ngahembatkeun kadua dampaleungna dipihlaan ku Mas Kuncoro anu nyerocoskeun di kerisna corojos. Ngan bae eta keris laju ditewak ku si Jaka Sagara ku dampaleungeun anu nyidem kakuatan hawa panas. Gep! Dua kekuatan panas diadu balu karena keris dekat cekal kebisa kakunci. Sedengkeun ari dampaleungeun kencak si Jaka Sagara mah ngahiuk bangbaraan arek ngagedor kana dada Mas Kuncoro. Mas Kuncoro ge hanteu cileureun kentak manehna da panarajang dua dampaleungeun teh diadu gaduk deus. Awak Mas Kuncoro patinggal antara karasa hawa tiis nyaliara kana sakucur awakna. Dila-kalilaan maka disna ge atuh bisa leupas. Malahan maki waring geus aya dina cekelan si Jaka Sagara. Cengkang Mas Kuncoro ngacengkang bari ngakibri kawas anu kapulusan. Ngado ngalati res. Iye ngampun Jaka Sagara. Ngurang rumah saya teter ele jajaten ku maneh. Kadiekeun eta keris, gediekeun. Jadi maneh teh geus ngakut kateter eleh jajaten. Heug tah. Uing mah teu butuh nu kieu ya. Rawatan di kumaneh harik nyingkah. Uing arek neruskeun lampah. Cek si Jaka kitu nate bari ngalungkeun eta keris boga nama Mas Kuncoro. Kep atuh benang ditewak. Si Jaka Sagara teh gura-giroe ngajakan Mang Utun pikeun neruskeun deui lampahna. Euleuh mitra waktosna parantos teu nyakapan. Jageula urang tunda jejara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangananya. Mang saheula undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.